ditaro seh. Nah hamni siga nu gatel buru-buru kawin kan 40 poe-poe na acan. Kumaha jawabna? Abdi tidak ingin terlewatkan satu hari ibadah tanpa adanya seorang pendamping. Bahkan seorang Imam Hanafi, saya tidak ingin mati datang kepada Allah dalam kondisi kerlelengohan. Jadi derajat nage geus berbeda. Tak doakeun we mudah-mudahan geura meunang. Bari bere gitu bantuannya. Can diaprokeun we jeung nu pas ku Allah. Ari penawaran mah geus ti ditu ti dieu. Ngan can diasrokeun jeung barangna nawaran we unggul. Barangna teh ditempokeun. Kira kudu COD.